wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna. Di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum. Padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan nya iman. Teu iman sama sekali. Masyaallah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah, anu pakai dalil teh Bhinneka Tunggal Ika, kula sok mengamati kula mah HP teu boga, TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika kok anu di luar kamanehanana teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika berarti salah. Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina. Salah. Anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teh tiga-tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make samping nyana. Weh, pakai samping, pakai kopiah, tasbih, mawa, kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta tah. Nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang. Deuk galuluhkeun urang. Ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabarna mah. Ulah-ulah aya naon kakarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah lalagaan. Ke geus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang. Urang Banten emang kumaha kitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha kitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus. Banten mah kos kitu jana mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Teu puguh jana mah Banten mah. Ye, tugas mana Banten tarurun. Nah, kamari kan can tarurun tah maka karak lalagaan doang. Je, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus ngasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula coba. Tapi boga sejarah Banten mah. Dia bakal perang deui engke jeung Baduy. Ji, aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing memang perang deuk leuleumpangan heula ka negara dia. Ku aing deuk di deuleu di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep we aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik.
tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus ngadegetan ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema anu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarang-karana tuh si eta dan si eta Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh siata aman Indonesia takut kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu ambalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Perancis aya hiji gereja bertahankeun beulem jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di numantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud diunggal negara bendera eta teh berkibar di urang dibeulem ku NU masalah ieu mah keur cari talal haq masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah kunaon mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon ge sabodo sia tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Perancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih lah enggak boleh ye cak lurah aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan salah camat ge camat banget da ye bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kumaha ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga
Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Cenah tong sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika, ja urang mah embung. Embung ngahinakeun embung meuleum. Eta mah cenah politik, berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus, tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaekan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh. Steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhala. Kafirmasianan kamu minin kusieun-sieunanya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis daya nyana datang ke bentengan ngararungsi. Nyana kusieun-sieuna kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilai nyana bakal berangkat menuju guha. Law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilai taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajmaun gegeuraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna. Je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae. Baca koran tilok boga HP henteu aing mah. TV ja beritana kos kana ritu. Ngan osok deui bae. Eta di bandara numpuk amat. Emang kieu ka bandara ulah loba omong. Di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri. Ieu ayatna orengan. Ieu ayatna tah. Law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia. Pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika, orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo, dek cara ricing di luhur. Pemikirannya kan seperti eta. Pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh. Jeregen paeh bae. Jimmy Carter paeh teh jan. Paeh jan. Je. Bush paeh jan. Modar. Ji. Tinggal Obama. Encan sama. Encan bakal lah. Bae sarua bae. Bae John Kennedy baheula aja paeh. Bau raja anu luar biasa diktatorna. Paeh sarua bae. Pararaeh kabeh. Ieu nya dan nyieun Apollo nyieun negara di luhur ku hampa udara. Maksudna ketika aya kericuhan, peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil. Eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana. Tukang roti kan di ditu mah. Hayang SG hararese. Pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus. Neangan tukang roti eueuh. Masya Allah, jana ini aing bisa paeh di luhur. Masya Allah, dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali geder. Ngirim roti doang. Wah cak Amerika aing kewalahan kos kieu mah tuh. Deh. Eleh ku ki muslim benda kerep, mah begitu benda dek diserang ku Belanda, dia kapal di luhur. Kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep. Kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal. Tek. Nya nang ketrok-ketrok jendela kapal. Tek. Es.
dagang di luhur awang-awang. Cek Belanda ini siapa yang dagang? Ayo coba ki muslim benda kerebah dagang dari awang-awang. Atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jandela paek kabeh. Atuh langsung nyana instruksi, tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot. Balik. Emang kenapa? Ada tukang es. Aku baca bayu. I muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep, masyaallah. Nah, iya, udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat. Lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermeng Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan. Eta bisa dagang geus di luhur kapal. Diketrok. Muslim. Es. Cak Belanda. Waduh. Makanya anu nundek di bomna benda. Nu dimaksud nyana. Nundek di bomna teh pesantren benda kerep. Nundek di bom teh kiai muslim lah. Prak dagang es di luhur. Balik. Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur. Gesan cek Amerika gesan. Geus ulah nyen Apollo. Ulah nyen tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyeun Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran. Dari bari gideug ya. Jauh kene teh ka Banten. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pernah di PDG nurutan. Asup ka sumur brak teu muncul deui. Untung bae aya insuna. Bah, geus kieu bae. Ya Allah. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian law yajiduna malja lamun manehna mararangi jang ngungsi atuh ngungsi ka Singapura buari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi. Tadi tahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema. Banten ditahan, Serang ditahan, Tangerang ditahanan. Jangan. Bodok daratan kabeh ka ditu. Orok datang orok. Rok. Orok Banten maksudna. Atuh orok Pandeglang maupun begi sambel. Enggak ya. Daratan ka diturunkan aman terkendali. Nah eta kakarak lalagaanana. Untung Habib Rizik nyeun kos kitu. Maksudna naon? Gambaran lalagaan. Engke ngamudek bebenerana engke. Mohon kuari ku siapkeun, siap pencap-pencap. Set. Siapkeun kuari. Aing bisa kan sakitu doang. Atuh siap. Ji dihadapkeun kafir urang ulah diome yai. Ya. Atuh. Lehorenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye. Law yajiduna malja mun kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeran law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin
lawallahu ilaih niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaran masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang enak siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Di mah lain kan, bom budak leutik nini aki-aki dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan. Nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen kukuman. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta. Asal geus ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat komo nu sok salatna. La ilaha illallah. Pae sorga ai syahid ai. Pikiran aya kadinya teh. Menang luhur agama. Ulah nu salat, ulah wakan nu salat. Nu sok judi. Nyampe. Ribut jadinya. Tapi waya perang mah. Nah, hai, tadi musuh teh. Geus, tinggalkeun kartu perang. Sasalaman. Iya. Perang hayo. Salat henteu naon henteu. Aya encek. Cek. Hanya. Sial Islam. Madak adu kekuatan yang Islam. Ulah curang. Eleh di mana-mana. Tesieun ku tentara Amerika ya lah. Tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang. Adu kekuatan. Kahayangna Islam mah. Kahayangna Islam dipapatkeun. Sia niupan eta emang naon dibaca? Eueuh. Heuy, aya ge diupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah. Tarolol budak Indonesia mah kos kitu. Geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha gitu. Je, bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah, ieu lamun adu kekuatan, adu hareup kahayangna kom urang Banten. Urang Banten, urang Madura, urang Jawa Timur, urang Palembang, urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh, adu hareupan jeung kafir kahayangna nya. Itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh, urang Banten cicing di Aceh. Haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam. Manehanana kan dicurigai urang Banten. Diseret. Urang Banten ieu mah. Alal hak diseret. Set. Begitu diajak ka leuweung teh seserian. Begitu diajak ka adu kekuatan, hayo boleh saja. Gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah. Bebeja jelema ka kula. Gelut ieu mah. Eleh itu. Belum ada apa-apanya saja. Banten sial tak kebenaran nu diseretan jago deui. Aduh kebenaran jasa eta. Atuh lamun Banten sieu mah nu diseretan atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalam selesai geus. Eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta orang Banten kabeneran jasa masyaallah. Adu kekuatan lain hiji lain dua. Siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih gimana cik kula teh mamang eta bisa hebat kos gitu kan pernah kula cenah segala puasa ge lasa sabaraha cakena tapi ku Allah geus dibere kitu kan timbul keyakinan anyar mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak neng
pokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masya Allah Karim. Aduh, eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah, ilah sieun sebenarnya mah kafir. Mentek urang teh aya 2 tokoh di Indonesia. 1 Habib Rizik. Geus teu aneh. 2 Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua. Ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang. Nyaritakeun tentang Pilpres. Amati ku urang. Pilihan nanyanakeun apa Jokowi apa Prabowo. Nya nama lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat. Disangka ka Jokowi boleh, disangka ka Prabowo hegae nya nama masalah menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, tidak mau tahu. Kita demo lagi. Takbir. Tinggal kula resep ya aing resepnya saya. Habib kabeh deh. Masya Allah, resep kula mah resep bae tah. Iya, resep deui itu resep. Naon sebabna? Atuh kabeh ge ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara teh kumaha beda tipeuna doang. Di beda tipeuna doang. Tuh kan. Ulah disangka. Iya, lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU. Nyana datang ka TNI datang ka nyana. Pertemuan jeung TNI maluru. Nyana diundang ku Kapolda, nyana diundang ku Kapolres, nyana diundang ku Kapolri. Tuh, kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan. Ya kudu. Ngobrol. Jeung atuh segala anu kamari jadi panglima teh sakara. Gatot. Tuh ngobrol deui jeung tentara. Hese nyana mah sebab naon? Atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya anak ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah urusanana ngomong keur ka dieu nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat eta orang kan tenang gua datang Rizik resep ae urang gua. Berarti kan sarua. Tah, urang udah salah membaca. Geus urang tinggal urang ngadoakeun masyaallah. Mun eueuh nyarana, mun eueuh nu nyana, endeu kumaha coba ayeuna gan. Endeu kumaha NU pulutai pletoy. Eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb, nyana nu manggung urang nu seneb. Atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh. Nah, nyana anu keur main urang geus seneb lah, tapi kan aya Habib Lutfi tenang. Ku Allah geus diciptakeun model kos kitu. Tinggal sing hade urang kaharepna. Nah, tinggal urang berbagi penilaian. Nah, kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia. Ieu kafir. Kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi. Cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa. Sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia. Urang Indonesia deuk ka mana deui? Sanajan sieun ge deuk lompat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa nya meuli tiket ka Singapura. Teu bisa lagi pendi dibere duit tah kita ka Singapura meuli tiket tak. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Ka Merak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit. Aju diajak ke Singapura, di Singapura aja jeung aja pendi, aing mah maning teu jadi. Entah aing mah kajeun teu nyaho Singapura. Emang kurang moal datang aing mah. Kajeun kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura. Ka Merak. Atuh teh nyaho. Aju geus asup ka bandarana ge, leumpangna ka mana nomor sabaraha. Tek ceuli datang ka nyaho deui. Hese.
Mata kula mah lamun ka luar negeri neuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana. Jelok nuturkeun nu teh nyaho. Sebab naon? Engke geus ka ditu balik deui. Topek. Kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho. Atuh terus bae, terus horekanan salah. Bener marah salah, ban urang aki-aki. Teu marah urang capek, ban. Adena bae. Eta kos kitu tah. Mantap ilmu teh ilmu. Pelba ieu nu mana nu dipake, pelba ieu nu mana dipake. Kudu neuleuh di lingkungan-lingkungan. Lailah orang-orang kafir sieun ka mukmin sehingga manehanana neangan jangung si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman, perjalananna tentrem, segala rupanana tentrem, ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem, ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisina mudah-mudahan dibere jujur jeung adil, TNI na mudah-mudahan dibere jujur jeung adil, PNS na mudah-mudahan dibere jujur jeung adil, urang kiai ustad santri kabeh pedagang nak mudah-mudahan diberi benta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah.